Para mitra nu mulya kumadaramang, alhamdulillah Mang Jaya hibar pangduati para wargi. Tiasa neraskeun hanca dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom gitu nya. Aduh, ieu karangan Aan Merdeka Permana. Para mitra sadaya, atuh sakumaha nu kauninga dongeng-dongeng ieu, dongeng na nyarioiskeun hiji daerah nu kareh di wilayah Rupina Ciamisnya para mitra, Ciamis Lakbok Lakbok ieu Gelebugna Angin Rawa Onom. Pokona mah tinggal witan Ciamis we lah. Kitu aya di mana teh Rawa Onom teh para wargi? Mangga. Numutkeun ieu dongeng naon teh saur-sauraan Merdeka Permana anjeunna ge nalungti kaayaan di daerah eta. Gitu nu aya patula patalina sareng kaitanana sareng Rawa Onom para mitra sadaya. Naon sababna disebut Rawa Onom cenah kitu. Aduh. Engke kagambar dina ya dongeng para mitra mangga sauraan Merdeka Permana teh. Mang Jaya ngaturkeun nuhun dongeng-dongeng ti Mang Jaya official mugi tiasa katampi kalian kabingahan mangga nyangakeun bae Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-15 wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya hibar pangduati para wargi tiasa neraskeun hanca dongeng. Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-15. Para wargi anu mulya, harita kuwu Cibeurih anu nanya kulantaran di tukang teh ngan raribut bae. Malah mah kuwu Cibeurih harita teh nanya kieu, "Ye, aya naon di tukang teh? Mararibut kitu barina oge?" Kuwu Cibeurih para mitra nu aya hareupeun si Ujer tumanya. "Eta saurna teh aya lentah gambaran." Tembal si Ujer. Kuwu Cibeurih rurut reret ka ditu ka kieu. Rurut reret ka kenca ka katuhu malah kaluhur ka handap. Ngan henteu we ka tukang mah. Kuwu Cibeurih tuluy nyarita deui. "Atuh mejeuna we aya lentah di tempat kieu mah atuh. Tu geura ilikan tuh. Jalan satapakna becek. Tangkal kai lalukutan. Pon kitu deui batu taringgul. Teu boleh baseuh ku cikaracak. Nya pasti we bakal loba sato-sato model kitu mah atuh. Loba satu model kitu sok ngarayap mah atuh. Nari andika kabeh kakaranya orang lalampahan sarupa kieu." Tembal kuwu Cibeurih teu suka sabab nu aya tukang ngeunana raribut bae. "Cun, hapunten we gambaran cun. Ieu pun dayat lah, jiga cawene bae. Cieun ningal entah barin oge." Omong Ujer bari ngiceupan kajang dayat, sangkan ulah raribut. "Ulah milu kaleuweung atuh, ari kulentah-kulentah wae mah sieun mah. Sieun kulentah-lentah wae mah. Geus mantong milu kaleuweung barin oge," ceuk kuwu Cibeurih. Kocapkeun para wargi sadaya. Ujer jang dayat jeung Mang Lendra kalah kabeuki pang tukang nabae. Misah ti rombongan sabab maranehna loba kaganggu ku titingalian. Loba kaganggu ku tetempoan utamana mah alatan kuda jang dayat. Mes-mes ngarandegna nu tumpakna remen merod. Jang dayat mah keukeuh ngaku yen di sabandahan kai teh loba lentah nangkod meuni sagede-gede bantal. Kitu cenah ceuk atuh cenah omongan jang dayat. Malah para mitra sadaya perjalanan dituluykeun. Udah tuluy kadenge olotrapan harita teh. Malah mah para wargi sadaya anu dihareup tuluy pangpang nama Aki Darum. Harita teh para mitra nyarita sabada kadenge atuh cenah aya kuda ngahnyem teh. Tuluy Aki Darum teh para wargi sadaya nyarita. "Kesya kedap gambaran. Isim abdi teh bade kapengker heula nun.
Margi romongan tipeng, kerajingan nukakan tuh nembe tenun. Cek Aki Darum. Bari malikeun kudana geus kitu mah kuda dibedal muru ka tukang. Malah kadenge sora kuda harita teh kokoloprakan. Hamalah mah para mitra sadaya bari muringi sorana. Kuda para wargi sadaya dibedal satarikna harita teh kuda teh para wargi sadaya. Ku Aki Darum hameh gancang cenah muru ka tukang. Kocapkeun para wargi sadaya barang geus anjog tuluy Aki Darum teh nyarita. Barudak. Kunaon bet beuki mandeurikeun maneh marina oge. Sok aya wae batur mah hayang gancang anjog. Ari nyaneh tiluan kalah mandeurikeun maneh. Teu meunang misah dinu kieu mah kudu babarengan. Urang teh pan romongan ieu teh ai isi atiluan kalah ka mandeurikeun maneh. Cek Aki Darum sanggeus masihan manggihan barudak nu tiluan teh para mitra sadaya. Para wargi sadaya mangga urang teraskeun deui hanca dongeng anu judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Barang harita Aki Darum geus anyog para wargi kanu tiluan. Malah nyarita make cenah ulah maneurikeun maneh kunaon sababna ujer tuluy ngajawab. Iya Jang Dayat ki. Ni loba pisan teh tenyoan Jang Dayat mah tuh. Cek si ujer bari nunjuk ka Jang Dayat harita teh para wargi sadaya. Mojohna dulu. Da urang teh keur pelesiran nataan kaenaan halam. Atuh mojohna we tuh tutuwuhan meuni harejong ngemploh kitu deuleu. Hejo lembok mending ngemploh hejo. Rupa-rupa manuk mati keleber sakapeung entrep di nadahan kadenge ku daing sorana. Tah deuleu eta sora manuk mendi sarada kitu. Tuh dengekeun ku sia tuh. Kadenge teh sora manuk. Tuh eta teh kudu ku urang karasa nikmatna lamun urang keur ngayakeun perjalanan deuleu. Jadi eta teh kaenaan alam. Alam nu maha kawasa geus mere hal-hal nu matak jugemakeun ka urang kabeh. Ka urang sakumna. Wayana sasatoan di leuweung. Wayana tutuwuhan anu memang atuh jaradi kalayan subur. Jeung sajabana ti eta, jeung sajabana ti eta. Eta teh perlu ku urang ditingali, sangkan urang nyaho. Ta eta teh kakawasaan anu maha kawasa deuleu bising teh nyaho mah. Tanda-tanda kakawasaan anu maha kawasa eueuh deui iwati kitu. Kakawasaan Allah teh. Cek Aki Darum salah sangka. Nya kitu. Mun kitu teh mah bener atuh, tapi dari Jang Dayat mah kalah kami reungeuh lentah cenah di dadahan kai. Nangkot Aki mun segede bantal. Heran uing mah. Eta nu jadi kanon teh soalna teh. Cek si ujer nerangkeun nu sabenerna. Wah, eta mah deudeuan we, meureun. Deudeuan eta mah. Yo, eta mah saukur deudeuan deuleu. Sia mah sok aya wae atuh. Omong Aki Darum ngagebes. Bener ki. Nyan terus terang uing mah. Cek Jang Dayat. Bener sia nyari eta teh. Ye, adik Aki, bener. Tuh tinggal itu. Lain deudeuan uing mah ningali atuh ngarayap. Aya lentas gede bantal. Jang Dayat geus hariweus-weus deui bari tutunjuk kana dahan. Malah akhirna masa bandahan kai ditunjukkan. Mana ku aing mah teu kadeuleu. Cek Aki Darum penasaran bari keuheur. Itu tuh tingali tuh. Tuh tingali. Manya Aki teu ningali. Tuh tingali tuh. Aki jelas sing jelas atuh kitu tingali tuh. Aki masuk salah tinggalian. Tingali ku Aki. Para mitra anu mulia. Tapi sakitu Aki Darum tatanggahan kaluhur oge. Kumanehna mah keukeuh henteu kabireungeuh. Pon kitu deui ku ujer jeung ku Mang Lendra. Ngan pamustunganana Aki Darum curiga. Yen sabenerna Jang Dayat aya nu ngaganggu. Malah geus kitu mah Aki Darum geuwat we harita teh ngahuleng. Malah langsung manehanana
turun tina kudana geus kitu manehna teh tuluy mapatkeun jang jawokan pikeun panyinglar setan. Anu mana jang jawokana teh kadenge meuni jelas kieu ngomongna. Jurig nyingkir setan nyingkah. Jurig saketi setan sayuta. Montong ganggu, montong ganggu, montong ganggu. Montong ganggu, ganggu mah kudu kadeungeun-deungeun. Ganggu mah kudu kadeungeun-deungeun. Sia setan, aing setan pada sajiwa, ulah sok ngagoda marina oge. Gitu para mitra sadaya. Malah makontan harita oge para mitra sadaya. Barang harita teh Aki darum para wargi sadaya maca jang jawokan. Atuh kadenge sora anjing babaung ti kajauhan meuni jelas atra tetela. Sora anjing babaung meuni melewung para wargi sadaya. Sabada Aki darum macakeun jang jawokanana. Memang para mitra matak pika keueungeun di eta patempatan. Sabada Aki darum para wargi macakeun jang jawokan. Malah para wargi anu mulia, angin gede lilimbungan ngoyagkeun dahan kai, malah dangdaunan murugulan, tapi ku kituna teh ukur sakedapan da kaayan ngadadak cempling teu kadenge sora naon-naon. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Memang teu kadenge sora naon-naon harita teh para wargi sadaya. Malah mah geus kitu mah ujera tuluy nyarita deui. Nah, geuning ki. Bet nyaruakeun urang jeung bangsa dademit. Ih, sok araraneh teuing Aki mah. Ceuk si ujer heran ku kalimah-kalimah Aki darum dina ngoning macakeun jang jawokan bieu. Ari sia. Aing mah milih pisalametkeun deuleu. Ari bisa na salamet tehnya kudu bisa lolonokan sia deuleu. Kaleuwi kudu jadi uling. Kalangit kudu jadi dadali. Buktina sia kabeh ayeuna salamet lain. Ceuk Aki darum da nya kitu. Atuh kapaksa nu sejen ungeuk nganyakeun. Para mitra anu mulia omongan Aki darum kudu bisa lolonokan teh. Jika nama meureun ieu teh para mitra sadaya kunci pikeun kasalametan. Nya pon kitu deui disebutkeun kaleuwi kudu jadi uling. Ari uling teh kaasup cenah model sasatoan mangrupa belut, tapi ceuk beja uling mah aya ceurian. Eta belut gede kasebutna nu disebut uling teh. Sedengkeun ari kalangit kudu jadi dadali. Dadali teh meureun para mitra sadaya kasebutna teh manuk panghebatna nyaeta para wargi sadaya nu disebut meureunna cenah manuk heulang teh alias dadali. Para wargi kaum dangu sabot keur guntreng kitu rombongan nu ti hareup ting corowok meuni handaruan jeung ayeuh-ayeuhan. Para mitra anu mulia, adi jadi sebatkeun sabot keur guntreng kitu. Rombongan anu ti hareup pating corowok meuni handaruan jeung ayeuh-ayeuhan harita teh para mitra sadaya. Malah ku wuci sontrol harita teh gogorowokan. Oi, aya mencek oi. Mencek ewak, mencek tu tewak. Eta tewak kabulalinya tewak. Ceuk ku wuci sontrol gogorowokan para mitra sadaya. Sedengku bantar deng-deng harita ge tuluy ngajawab, Mana woi? Eta kiku si sondrol masuk lain beri oge tuh. Oh mencek naon beri nage. Teu naon. Kalaka dibantah kuku desa bantar deng-deng, da manehna mah teu mireungeuh sato naon-naon. Ari ku Cisontrol keukeuh para mitra sadaya manehna cenah ningali aya mencek harita teh lumpat. Ari ku bantar deng-deng.
mah aya ku pololongnya. Ini lolong bonconong tuh sidik pisan tuh. Ayo urang-urang yuk, ayo. Itu mencak itu tuh. Wuwu Cisontrol kalah ka beuki gogorowokan bari nunjuk ka hareup. Harita ge para mitra kituna teh bari ngabedal kuda. Sangkan kuda para mitra sadaya lumpat tarik harita teh manehanana gancang nuju ka lumpatna mencek nu katingali ku manehna. Para wargi anu mulia malah makuda disada ngahiem harita ge. Memang para wargi sadaya kaayaan harita kumanehna pang nama kucu si Control ngarasa yakin manehna nyamperkeun ka palebahdinya. Harita para wargi anu mulia manehna teh tuluy harita keneh bari harita muru ka tempat nu cikene dituduhkeun ku manehna. Kuda harita ge kadenge meningahiem para wargi. Ngan nya kitu teh ku kaayaan sanajan sarerea teu mireungeuh aya mencek. Tapi ku sabab ku Cisontrol ngarasa yakin manehna geus mireungeuh mencek. Mencek buruan teh atuh nu sejen ge sarua pada ngabedal kudana. Sarerea pating beretek dina kudana sewang-sewangan muru ka tengah-tengah sampalan anu beuki jauh beuki jembet ku kakayon para wargi sadaya eta patempatan teh. Harita Bendarawadana tuluy cumarita arasu kaleuweung mana rombongan anu ti heula? Ye cing arasu kaleuweung mana bieu teh? Saur juragan Bendarawadana sabab nu sejen ujug-ujug bading bertak we ngabedal kuda. Harita teh para mitra lantaran cenah ngudag buruan. Sumuhun nya ieu pisan nu disebat leuweung ranca bingung teh kaula nun. Cek Aki Darum bete sejen nu ditanyakeun sejen ngajawabna para mitra. Allah geuning geus anyog. Paingan ki kubu Cisontrol geus bisa manggihan mencek atuh. Ayo atuh urang ya rudag euy. Ka mana tah mencek teh lumpatna? Saur juragan Bendarawadana bari ngabedal kudana. Para mitra sadaya soranu sura kadenge beuki ambal-ambalan. Angot sanggeus nu bieu geus mireungeuh mencek teh lain saurang duaan. Ngan geuningan mencek teh meuni sakitu bedasna. Diudag ka sisi lumpat ka tengah. Disusul ka kenca luncat ka katuhu. Sakitu dikepung wakul buaya mangap. Sakitu jamparing dipesat pating belesat. Tina gondewana meuni pating belesat. Can bisa ngeunaan kana awak eta mencek. Malah mencek tetep salamet. Nungudag kalah beuki jero para mitra sadaya asup kaleuweung ganggong simagonggong. Memang para wargi sadaya luar biasa mencek teh lumpatna tarikna keran. Malah mageus asup kaleuweung ganggong simagonggong. Duka kumaha sateluina para wargi sadaya sedeng sora kuda tuluy-tuluyan ngudag mencek teh harita teh. Para wargi anu mulia sora kuda mah menika denge hihiem ge. Memang ningali kayan kitu kuda ge tuluy hihiem bari ngudag mencek teh para mitra anu mulia. Para mitra anu mulia kadenge sora kuda totok kuplakan. Beuki lila sora kuda teh beuki laun kadengena para wargi anu mulia. Lumpat ka mana geuning eueuh mencek ieu teh euy? Saur juragan Bendarawadana bangun ngarasa handeuleun. Para mitra pamiarsa, sakumaha nu kauninga harita para wargi sadaya. Atuh juragan Bendarawadana ngaraos helok lantaran geuning nu diudag-udag tebet eueuh. Malah juragan Bendarawadana harita cumarios, lumpat ka mana geuning eueuh mencek teh euy? Saur juragan Bendarawadana bangun ngaraos handeuleun. Sumuhun, beuki mubus ka eueuh gerotan bulan. Cek Aki Darum lunga lengo ka tebeh jauhna. Montong tuluy ngudag bising kalangsu euy.
Saur juragan Bendara Wadana mere pepeli. Yaktos pisan gamparan. Margi ieu teh pan wewengkon ranca bingung. Mencek eka langsung geurake. Cek Aki Darum ngeureunkeun kudana. Sabot kitu para mitra para kuwu patinggorowok mireungeuh mencek tea. Nya eta anu mireungeuh mencek tea tetela. Eta mencek nu tadi diudag-udag teh aneh para wargi sadaya. Si mencek teh jiga nu lumpat balik deui ka palebah rombongan paninggaran. Talag tolog tebina tinu keur bingung eta mencek teh para wargi sadaya. Malah mah harita anu geuwat nyarita teh kuwu Cibeuri. Geuwat baledog ku tumak, lempag ku tumak tah. Lempag ku tumak. Ceuk kuwu Cibeuri nitah kanu sejen, nyaeta kanu kabeneran mekal tumbak teh. Montong ditumbak atuh cangkalak we cangkalak. Ditumbak mah paeh ke. Mending cangkalak we meh ka bawah hirup-hirup. Ceuk kuwu Cisontrol. Para mitra anu mulia cangkalak pating belewer. Cikrak geus diamang-amang. Sabab mun cangkalak geus ngarungkuk, punuk mencek bari didempet bae cenah para mitra rek didempet ku cikrak. Tapi eta teh para wargi sadaya ukur rencana da dina kanyataan nama para wargi. Awak mencek nu sakitu gagahna dina mengparkeun panarajang, malah tekung silila ti harita. Si mencek teh geus ngabretak teh lumpat ka jero leuweung ganggong si magonggong nu pinuh ku ranca. Sababaraha urang kuwu pating belesat mudag ti tukang, mudagna beuki jauh ka jero leuweung gereng teh para mitra sadaya, marah kadenge sora lumpatna kuda teh harita. Para mitra anu mulia, malah mah kuwu bantar dengdeng harita teh para wargi sadaya tuluy nyarita. Nalumpat ka mana nya ayeuna mencek teh ya? Aneh teuing. Nyumput di mana nya? Ceuk kuwu di desa Bantar Dengdeng. Bari manehna luak lieu ka kenca kakatuhu. Malah mah manehana make jeung ngalieu ka tukang segala rupa. Kubu Cisontrol tuluy ngajawab, "Itu tuh tinggal itu. Nyulusup ka jero deui." Wah, nyulusup ka jero tuh tinggal itu, kanu rembet. Yuk, urang susul. Ceuk kubu Cisontrol. Para wargi anu mulia, harita barang kubu Bantar Dengdeng ngadenge. Kubu Cisontrol nyebutkeun cenah mencek asup kanu jembet deui, ka kakayon anu jembet. Teu loba catur kubu Bantar Dengdeng manehana ngajawab, "Ayo atuh, ayo." Harita manehna tatan-tatan nyusul eta mencek teh. Boh kubu Bantar Dengdeng, boh kubu Cisontrol tuluy beuki lila beuki mubus ka jero leuweung gereng. Leuweung ganggong si magonggong. Ari beuki ka jero beuki pinuh ku ranca atawa rawa nu lumayan jerona. Malah tekung silila anak gorobas teh kuda kuwu Cisontrol ngagorobas mebes kana rawa para mitra sadaya. Malah harita kuda ge langsung harita teh para wargi sadaya kadenge kudana oge make hihiem segala rupa. Memang para wargi sadaya kuda kadenge jeung hihiem teh sabada kieu kedus teh. Kuda hihiem sababaraha kali hihiemna kuda teh para wargi kulantaran manehna tigebrus kana ranca teh. Para wargi anu mulia, atuh awak kuda teh marita teh mebes saseret beheungna, bari kuda tetep nguam hiem. "Tulung! Tulung! Tulung! Ieu kami rek tilelep tulung! Gawat tulungan kami, tulungan!" Ceuk kubu Cisontrol marita teh kekerbekan para mitra sadaya. Kadua leungeunna rua rawel. Awak kuda saeutik-saeutik geus mebes kana dasar ranca. Harita kaayaan anak itu.
Para mitra pamiarsa, ningali kaayana kuwu Cisontrol para wargi sadaya harita teh. Kedua leungeunna rua rawel awak kuda masa etik-saeutik geus mebes kana dasar ranca. Bari sora kuda harita teh tuluy we hihiem para wargi sadaya. Malah kuwu bantar dengdeng harita teh nyarita. Cicing, cicing, ulah oyag bisi teu lelep. Cicing, cicing, ulah oyag, ulah oyag. Ah, ta eta tumbak, sangap ya tumbak yeuh. Kuwu bantar dengdeng ngasongkeun gagang tumbak. Tungtungna dicekel ku manehna. Ari tungtung anu itu sina dicekel ku kuwu Cisontrol. Para mitra sadaya, kuwu bantar dengdeng nyodorkeun tungtung tumbak. Tur geuwat disanggap ku kuwu Cisontrol. Tumbak dibedol ku kuwu bantar dengdeng. Atuh awak kuwu Cisontrol milu katongtak nepikeun kabisa hanjat deui. Ngan orok kaya, ari kuda namah para mitra sadaya teu katulungan. Awak kuda tilelep mebes ka jero ranca sapada harita. Nepi ka kuda teh para mitra sadaya teu kaciri geus kitu mah kana tangtu kuda teh bakal pae. Atuh geus kitu mah para wargi sadaya kuwu Cisontrol bakat ku capek manehanana. Mari haru hahareho harita teh manehanana nyarita. Aduh, nuhun euy. Aduh, nuhun. Cacak mun teu ditulungan ku Andika mah meureun nyawa kami teh moal kajait. Nuhun. Omong kuwu Cisontrol bungaheun. Dumeh nasibna geus aya nu ngajait. Dalamun bener-bener eueuh kuwu bantar dengdeng teu nulungan manehanana harita, bisa kumaheun teuing meureun manehna ge tilelep ka jero rawa. Lamun geus tilelep kana jero rawa geus tangtu meureun manehna mulih ka jati mulang ka asal. Da arang langka nu salamet lamun geus tilelep kana jero rawa mah. Kuwu bantar dengdeng barang ngadenge kuwu Cisontrol bari haru hahareho manehna ge tuluy nyarita deui. Nya sakieu ge urang teh masih keneh ditangtayungan. Ayeuna mah montong teh nyusul-nyusul mencek. Hayu bae urang teangan batur-batur urang. Andika wayahna sok naik ngilu ngabonceng dina kuda kami. Da kumaha? Geus pasti kuda Andika mah tinggalkeun we. Moal bisa katulungan tuh geus paeh. Geus teu katingali deui. Yuk, Andika mah bareng we jeung kami. Ceuk kuwu bantar dengdeng. Bari mantuan kuwu Cisontrol sangkan hanjat kana kudana cenah harita oge para wargi sadaya. Atuh ana geus kitu mah para wargi sadaya. Harita kuwu Cisontrol manehanana ngabonceng dina kuda kuwu bantar gebang. Kuda teh ditumpakan kuduaan. Kulantaran geus biasa, geus tuman kuda teh teu beurateun ieu. Sok sanajan mawa dua jelema, dua kuwu nyata kuwu Cisontrol jeung dununganana kuwu bantar dengdeng. Urang tunda heula lalampahan kuwu Cisontrol jeung kuwu bantar dengdeng. Anu anyar salamet tina pancabahya. Ayeuna urang nuturkeun lalampahan sejen mung hanya kal waktosna seep.